lainnya makhluk naon karena dia Nyebut ka aing nyebut makhluk naon cenah. Alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye. Sugan teh dewek we dawalan nu goreng patut geuning anu leuwih euy. Bade ka mana nya? dek neangan salon Naon? hayang dikeriting Heuh. Naon? Rasana teh jabrig meureun. Eta kadenge ku yang dikeriting. hayang diboroman buuk Alah karunya deuleu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh penak sareng saagami leres salira agama Islam Laras kulan. Ai kitu. rada teu percaya Nah, maya Islam make iket aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab pugu da awewe. atuh make gamis atuh nya Manya lalaki make gamis. ya heuh Gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah. gamir atuh teh mah sia goblok nya Gamir mah di mana urang dahar gede teuing, gamir sia dahar teh gemul jurig nu kitu mah gemul heueuh tah mah atuh. Gemul mah di dinya karereun haniwung. gemor goblok sia Ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor. si goblok digemol Gemol mah para jualan. moal atuh teh mah nya Tanyakeun tanyakeun ngaranna saha? Saha kakasih teh sih? ngaran urang Heeh. wah pajang Raden Cecep Kuta Direja Detnawati Noglenca Kokonangan Surya Dilaga Blekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius gitu ceritanya. Aduh. Ngan tetangga uing ngalukana Cece Cece Basoka Alah. bener agama Islam maneh Ya heueuh. sing aya salat sok di mana maneh lamun maneh bener agama Islam maneh salat sok di mana Di gereja tapi bener masjid belegung. Nya aing ge nyaho di masjid. Sia. Manehna nyebut heueuh geuning maneh berarti manehna lain. Heuh manehna teh meureunna katulah. Agak lain katulah Katolik meureun si teh. Maneh agama naon? Islam Cing lamun bener sileing agama Islam diuji ku dewek. sok rukun Islam aya 5 Jemilaan lho. Saya ditanya gen. Rukun Islam teh aya 5 hiji, syahadat 2, salat 3, zakat 4, puasa 5. mun ngahaji mun kawasa di jalanan akur jeung manehnya Genep dek mah. lain Islam atuh
Nah iya agama sesat. Boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir. Ahmad Sadet. Ya Ahmad Pegek Malaysia agama anu ngaku pang akhirna maka jeung rukun Islam aya genep naon hiji-hiji nasya Syahadat salat zakat puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalana aya kagenep balik deui kitu teh ka dieu narek ngajedog di ditu imah teu boga baraya teu boga balik deui nya alah tong nyiksa maneh mana teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lemur urang balik deui ka imah di dieu pan syaur nabi ge kitu rumahku adalah surgaku tapi nah itu tercatatnya tapi dah bener teh ai itu agama naon sarua Islam ai rukun Islam 7 ai nah jadi laliur kieu ai tapi balalender nah make 7 sia teh balikna make kapal narek lempang titu paeh atuh meureun ti lalap di laut oge tapi aduh Gusti pek maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal da lempang mah meureun urang teh moal nepi-nepi sok syaralah tapi bener euy waduh bener tauhid ya jelema ya tauhid cenah bisa jadi ya jelema teh geus nganjang ka poe paketo aing mah lain geus paketo deui geus nganjang ka lioban paingan bana radial aduh lamun kitu tiasa panginten 8 naon rukun Islam teh tong ngaluwihan dengan 177na ada geuning da 5 geuning asli nama tapi di leuwihan kumaha jadi bener oge teh aduh jadi bener oge tah ieu jelema nu lumpuh Yuni nya ge ya nya anu luak leok pamadeganana geuning henteu istiqomah aduh bener euy iya ai kadalapan cik sileing naon dahar pek sabab lamun urang teu dahar da paeh atuh sok dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar lang layoseun meureun urang teh ngajak papang salapan naon nginum nah lamun geus dahar teh kudu melag na ti koro tapi eta aduh ampun aduh 10 naon sare sok narek nyaring wae urang teh sabab aya beurang aya peuting ban jaku kitu nama ku balalan nara tapi salah itu ayo mana nek namahan deui 11 naon nyaring manya sare wae tuh da bener pisan aduh agama naon ya jelema ya duh ya kaharti tauhidna euy duh kaja kerja karti cenah 12 naon jeung ngising nah hadek dahar wae geus goblok ya aduh ampun
naon sia teh dek nyokot harta kekayaan ya lain aing teu ngeunah naon pamadegan aing sia dileuwihan ku sia dulur aing tadi bebeja ka aing cenah rukun Islam aya genep ceuk sia sia teh ngaruksak akidah cing salamet silaing ku ayana agama ayeuna silaing dek neunggelan dewek eta teh hartina silaing teh dikusrukeun aing mah teu suka rukun Islam aya genep aing nu sabenerna sabaraha kahayang sia atuh kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13 sia nu podaraneun aing mah bina-bina teuing sia teh 5 goblok teu bisa tuh berarti sia nu lain mah sia nu kudu dipodaran sia meureunnya nu ngaku nabi akhir teh sodet teh maneh lin sodet meureun sia what usik sia hayo kabengkek sora sia sok hayo aya kitu gerakan timbangan teh euy hebat euy nepi kangen syakilat ngabubutkeun aing kitu woi sok sia tah aya anjir woi luar biasa teka ciri eta gerakan euy tah tah ya anjir geus kitu urang ditu ilmuna eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapindrong teh lineuk tapi lingas nu alus pisan mah gerakan ajul gedang atuh eta mah kedasaran pun bojo eta mah cing minta gerakan nu aneh naon hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug kumaha teh gerakan gunung rugrug teh tina dipan teh ngagulutuk ka handap teu lesot-lesot kugurentelan we atawa gerakan tumpurudes geus gogoleran teh paehan kamana we karep sia we hebat gitu eta gerakan tuh ya wala tak ya aloy tuh weh hai abdi ya tuh weh wah ini atuh aduh ngeuna euy dek deungeul aing baru kana aing teu ngejat ka dieu aduh wait tahan tuh up aduh goblok teh bibir aing dibodol jeung butik kotok dia jeung alah what up ya kudu wait ya up anjir what ya aduh ieu what up aduh nya sia teh jangan bibir aing we atuh lain ditaki sia teh what ya anjing ya up tak ya well ya tak sap ya
iya aduh alah alah aduh alah aduh aing macam ni kedua biwir ke skandal teuing nyeri anjing alah aduh aduh